melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oh, juga teh orang mah maling, mabok, lain sia teh. Ada orang mah zamana jauh kanu ka ulama, diturut perintah agama, nyuruk nalu yang loyong gitu baik. Ka urang mah zamana gitu lah. Aduh, nah jadi kareun kieu yeuh. Candy ya. Candy, potong candy. Nah, jadi kareun kieu yeuh pot euy. Anjir. Aduh. Allahu Akbar, subhanallah. Anjir. Nah ya, itu makhluk bodas euy. Aing ka genderuwo teu sieun. Ka kuntilanak teu sieun. Ka lain-lain eta sieun, ka jurik-jurik teu sieun, tapi aing lamun ku pocong teu najis ampun. Nah, aing goreng. Hei. Cicing ulah diganggu aing terpingsan deui. Aya naon sia teh? Itu ditukang. Hah? Gusti Allahu Akbar. Naon? Aduh. Naon sia teh? Hah? Malik ka tukang atuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Kela. Kasinggung aing. Nah, aing tidak digareng nempo pocong, ngaguprak. Nah, aing balik ka tukang pocong lompat. Berarti Kang Epot teh goreng meureun. Ya meureun. Digana panggorengna. Kuduna mah aing ngaguprak ing pocong lompat. Woi, kadisya. Ampun mah. Kadisya. 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 Wah, gekel man. Wah, aing mah geus disuntik rabies. Arek naon mari datang ka dieu teh. Bantungan abdi mah. Tulungan kunaon? Kubung mete ditape ku jagat teu ditarima ku kudu maha kawaika. Tiis upisi mutanana haredang upikeun piki pasunana tiis ngeundeung batur hirupan. Juga teh bohong harap kubur teh mah ningis dikubur mah disiksa mah haredang panas haredang Ete pon urang mamang dalam kubur tehnya, dalam kubur disiksana di neraka. Pan neraka getis, tis di mana panas. Pan aya neraka kotana, aya neraka kampungna. Disaruakeun jeung alam dunya. Pan aya AC lain di ditu teh. Pan aya AC lain, eueuh sia teh, eueuh. Salah tibalik. Pan aya AC lain, eueuh.
Nah, wase. Apa neraka goblok teh. Maneh teh cong arek naon datang ka dieu. Hayang ditulungan. Aya ditulungan mah pangdoaan. Ya cong aya wewe itu cong. Oh, cewek. Nah, teh pocong teh. Pocong pisan ka wewe. Cewek cuma anu. Nah, alus naon teh. Pandoaan kan simpurin mah. Ya teh kumbang epot didoakeun sing dilagakeun dalam kuburna. Akan tenandak kuring teh ka ditu teh nyandak eskapator nyandak beko. Ya mah didoakeun kitu malah malikan kitu. Sing dicaangkeun di alam kuburna. Kantenan mat abdi mah nyandak genset. Gusti Allahu Akbar Aisyah. Nah, pocong teh sagala aya. Digana pocong milenial pot. Digana mah pocong milenial ieu mah. Pocong gaul. Pocong gaul. Ayo. Mang, naon? Pangadiaan pensimpurin mang. Ya, kayak kubang sepot di hadiahan. Surat Al-Fatihah. Aku minang teuing surat Al-Fatihah mah. Ya. Kayak kubang epot di hadiahan ku surat lain. Kayak kubang epot di hadiahan ku surat Anas, apalak, surat Yasin, panjang teuing cakel ngadengekeun. Surat Al-Ikhlas, pondok teuing mah. Itu aya sih hayang dihadiahan ku naon? Hayang dihadiahan ku motor NMAX mah. Ya mah. Yang mandiri motor hayang Mandiri motor atuh aya hayang NMAX mah. Panis pae man jadi bisi sararieun. Lain hayang sate Mang Asep. Lain mana teh yang sate? Jeung ayam bakar. Ayam mah ngerti boga duit. Manjuk atuh. Geus mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Tidak lah. Nama ngenangan ya taplikan mah. Sajen biasa kelas. Sajen biasa gelas. Reng, udah kita gareng. Coba. Kesiap teh aya kene ditukangeun. Geus eueuh sia teh. Meuh teuing sia teh hirup teh. Eueuh. Balik. Bisa gitu maneh poteng. Bukan jimat maneh. Jimat naon? Dog teh. Woi mah teu boga jimat. Nah maneh bisa ngelekeun kitu pot. Ku pocong pan urang manggebrak cenah. Dapo pocong teh nah ieu pocong lupa. Pocong ngajieun urang. Kada mun aing goreng patu teuing meureun. Meureun juga tomat buruk. Hubungan maneh teh ka salon geura. Kasepan. Geus kota urang rek beli kelak itu. Arek maraban. Maraban naon? Marabannya Ramadan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kungeunah. Walaupun tujuh blok kece jadi nak musuh galak-galak nyuk ke aspal tentunya untuk terjadinya ceminya Aisyah untuk potong segi Aisyah kurang untuk hiji bae ngomong jelas keraya naon nah aing ngomong baik Astagfirullah. Eta jelema lalajok di dalam. Nah, saya ngomong ya itu. Aku mana kena. Coba ngomong saretik mah. Oh, tanya teh ngomong banyak lah, ngomong. Ya, Neng. Aya naon ieu teh? Nah ngumpulkeun urang nah ngumpulkeun boga urang di meja. Aduh. Ngomong ke Allah gitu itu daripada mana ngomongnya balelot nah boga terus tete ararin surga apa aing mah nah nyak ngomong lo diinuk itu tuh mana enak anak cewek daripada mana ngomong ke kos itu emang siapa dengan saha Astagfirullahaladzim Itu Pak Ustad Amu nah mana teh ngomong berde gitu macam gitu ngomong mana baik ulah so tau mana teh mana bawa teh nggak dah soto ada jadilah so tau Jauh asin. nyaho asin buyan
wae. Ah. Tiga nama, itu tiga namanya. Urang tanyakeun, Mang. Euy, ah. Nyeri naon, Mang? Ieu Mang ieu. Ah. Urang teh keur baheula teh nya. Ah. Ngadahar baso. Ah. Katelak. Ah. Basona katelak kabeh. Ah. Katelak jeung piring-piringna. Ah. Jadi nanti ngomong lagi yuk. Ah. Astagfirullahaladzim. Ngomong lagi deui. P. A. P. Kayak babaturan uing deui nonton kan ieu. Mana? Ieu. Lalu maju-maju lain. Ya Bang. Ayah ka ai kumpul teh ah. Oh, diayak-ayak. Nah, oh iya diayak-ayak. Mau ayat satu. Nah, naon? Jadi ayak-ayak naon? Ayat Ayak, abang. Nah, saya tadi ayak-ayak naon itu? Ya kita ayak-ayaknya aing kumpul kita. Nah, naon? Ayak-ayak diwa. Ayak-ayak wae. Naon? Omong. Ayak-ayak omong. Oh, ayak-ayak. Nah, itu nya mau ngomong ke jalan. Oh, mana mah? Ngomong ke jalan. Kunaon mana teh buat salah ngabaik itu, oi. Uing teh keur ieu nyeri huntu, oi. Dibawa ke rumah sakit. Nah, mana di luar ieu pembatulan teh mana eueun uing lebihnan. Ongok-ongok, ai-ai, di rumah sakit. Ongok-ongok. Geuling etur aing teh. Oh, gering batuk. Gering batuk, nah, aing gering batuk mah dilongok-longok teuing. Geuling etuk, obok etuk. Oh, batuk. Etuk. Naon nya teh batuk? Ah, batuk. Etuk, obok etuk. Etuk ya teh, etuk. Ah. Penyakit batuk mah. Ulah kudu seang. Aisyah. Ciri-cirina we, ciri-cirina kumaha? Atuh ke, ieu. Tungguin debihnya depan. Dekeun kengkung. Ngomong bane naon. Bener kah aduh? Aisyah teh ngomong teh sudah berarti kontak nol ngomong teh jelas. Nah, aing mah boga babaturan menitara listrik. Ieu teh euy. Aduh hiji etuk, aduh hiji balelol. Ieu yang ngomong aduh hiji Mune cerek pisan babaturan teh. Keun euy atuh aing mah mana keonggok-onggok ka uing. Ai ijem duit maka ai teh temenang pohong. Ai kaliku ke di rumah akid onggok-onggok ieu mah. Onggok-onggok naon? Dahaya mangga pergi wong corona mah. Aku lain onggok-onggok ayam obong. Onggok-onggok uing aliku ke rumah akid.
maksud nama tuh ongok-ongok beren, delongok-longok beren. Ya teh goblok teh jeung jelas ulah balik kitu. Daripada aneh. Ongok kah gitu kah hidung. Kekae ulah rambut Lain ngayung kita rek mana? lain ngayong kita ke mana tuh Rek kumpulan. rek kumpulan rek naon Ngalacai. rek ngalacai dia bola Jadi minum. Tuh. terus aya naon kita kumpulkeun ngariung kita rek aya acara naon orang teh bari memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sanajan geus kaliwat ge nya sareng mapan bulan suci Ramadan urang teh kudu siap-siap beudang deui garek puasa mudah-mudahan datangna bulan suci Ramadan ieu wabah teh sing gancang leungitna. Oh, siap. Jeung urang teh lamun hayang ieu wabah teh leungit gawean ku urang sorangan jadi lawan corona mah teu katempo rek dikadek da ilang teu kaciri gaweanana ku cara 3M mencuci tangan memakai masker menjaga jarak tapi kudak ku barengan lamun ku sorangan mah moal ngaraangeun Ayeuna mah urang ngadoa mang ayeuna mah urang ngadoa we nya muga-muga ieu virus corona teh cing tereng leungit di alam dunia. Amin. Khususnya Saligan, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Ieu virus corona teh cing gancang leungitna cing ulah aya di Indonesia deui. Amin. Ulah Awatos ka seniman Mang Epot awatos ka seniman geus teu ngaliwat-liwat sareng awatos ka barudak sakola teu diasup-asupkeun sakola sareng awatos ka guru-guruna selain budak sakola hukum lieur ke da guru milu lieur sarua wae teu ngajar-ngajar biasana mah di kelas rame kitu hareureuy ai mah jempling di jero ieu mah tugas kirim ngalamun deui Itu. oh kitu di sakola teh nama lain budak ilmu mun Mang Epot udang virus corona Gua teh udang garam. lain kosok maneh bisi arek ieu heula nyerokot masker heula ka ditu oke siap wih lagi nyokot masker heula oke mang wih lagi nyokot masker heula nya tutupan geura eta nu etana ngarunaheun ngomongna tutupan satetana mang urang rek nyokot masker heula Ompong. sebab orang teh cenah kudu mematuhi kesehatan ya gitu kan kudu mematuhi protokol kesehatannya pan orang teh ka imah teh rek banyak hand sanitizer-nya hand sanitizer nah eta hand sanitizer tah pokoknya begitu we nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babaturan teh ngobrolkeun kitu-kitu wae. Ujuk-ujuk balik we. Apa nama leungit dah. mana moal arek Arek kaul arek kaul iya di
dengan A. Bengeunang ya A. Tah A. Siap, siap. Anjing berdoa. Solid, solid.